Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anu kahiji sate acana urang panjatkeun sadaya puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap mudah-mudahan sholawat sinareng salam sing dilimpah ruwahkeun ka junjunan Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'itna, dan mudah-mudahan sareng ka urang, dugi ka urang sebagai umatna. Tepangkeun wasta abdi Iden Darusman ti kelas 11 MIPA genep bade ngapraktekeun diantara bahasa Sunda. Ibu pangajar bahasa Sunda anu kesimkuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana sakelas anu ninggal video ieu. Dina diantara ieu simkuring bade ngadugikeun tema kamerdekaan Indonesia anu ka-70 genep. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Di kamerdekaan anu ayeuna anu ka-70 genep tahun Indonesia merdeka, tos seueur perjalanan hirup anu dilalui ku bangsa urang, dikawit titi payun, ditembakan ku para penjajah, kedah ngalawan penjajah, berjuang ngaluarkeun getih, harta, bahkan nyawa. Anu ayeuna atos merdeka ku arurang oge kedah teras diperjuangkeun kanggo ngisi kemerdekaanna. Atuh ari zaman ti payun mah ngaperjuangkeun kamardekaan teh ku getih, ku tanaga, bahkan nyawa. Ayeuna mah ku arurang diperjuangkeun kemerdekaan ieu anu tos merdeka arurang kantun ngeusian kuno hal-hal anu bermanfaat sareng berprestasi. Ka generasi ayeuna meureun hayu urang sasarengan ngamajukeun ieu bangsa ku cara sareng profesina masing-masing. Sareng upami sareng ku arurang sebagai siswa SMA urang perjuangkeun kemerdekaan ieu ku cara belajar anu rajin, tetap semangat walaupun ayeuna nuju daring. Mudah-mudahan ku prestasi arurang ayeuna tiasa ngamajukeun bangsa ieu yaeta bangsa Indonesia kalayan leuwih maju. Sakantenan tiasa ibarat mah ngagugahkeun atanapi ngabanggakeun para pahlawan anu tos gugur mayunan arurang tina ngarebut kamerdekaan ieu ti para penjajah. Meureun mung sakitu anu tiasa kusimkuring dipikahatur, hapunten bilih aya cariosan anu lepat ataupun cariosan anu nyeredetkeun kana mana, hapunten abdi hapunten. Abdi masih belajar. Meureun mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.